فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع ورائنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. بارك الله بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم والله أعلم بمراده. Alam tarona teningali anjeun ilal ladzina ka pirang-pirang jalma utu anu dipaparinan itu ladzina nasiban kana babagian haudzan tegasna babagian minal kitabi tina kitab wa hum aritul ladzina al yahudu eta yahudi yashtaruna nukeurkeun kabeh ad-dhalalata kana kasasaran bil huda kalawan hidayah wa yuriduna sareng ngarepkeun kabeh antadillu yen ta sasar marane kabeh antadillu kana yen ta sasar marane kabeh as-sabila kana jalan takhtau tegasna kasalahan marane kabeh tariqal haqqi kana jalan hak ditakunu karena supaya aya marane kabeh mitlahum eta umpamana itu Yahudi. Wallahu ari Allah alamu eta nu langkung uninga bi'adaikum kalawan musuh-musuh marane kabeh minkum timarane kabeh payukhbiru mayubirukum maka ngahabaran Allah kum kamarane kabeh bihim kalawan Yahudi ditajtanibu karena supaya ngajauhan marane kabeh kapagum ka Yahudi wa kapa sarang cukup billahi sa Allah bana jaidah waliyan kana anu ngurus hafizon tegasna anu nguruh anu ngaraksa lakum kamarane kabeh minhum ti Yahudi wa kafa sareng cukup billahi insyaallah nasiron kana anu nulungan manian tegasna nyegah lakum kamarane kabeh min kaidihim tina tipu dayana Yahudi minal ladzina eta tetep di pirang-pirang jama hadu anu jadi Yahudi itu ladzina kaumun ari kaum yuharifuna anu ngarobah kabeh
Yughayyiruna tegasna ngarobah kabeh al kalima kana kalimat allazi anu anzala tos nurunkeun Allah insyaallah fit Taurat dina kitab Taurat min naati Muhammadin dina sifatna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an mawadihi dina tempatna itu kalim alati anu wada'anan dan Allah alaiha kana itu lati wa yaquluna sareng ucap kabeh lin nabiyyi ka nabi sallallahu alaihi wasallam ija mara di mana-mana marenta nabi ka kabeh bisyai'in kalawan hiji perkara sami'na ngareungeun kaulaka kana ucapan anjeun wa ausaina sareng maksiat kami amroka kana parentah anjeun wa asma sareng ngadenge kami ghairu musma'in diana ngadenge halun tegasna hal bi makna doa kalawan nganggo makna doa ayat tegasna la sami'tu moal ngadenge kaula wa yaquluna sareng ngucap kabeh lau ka nabi ra'inan kana lapad ra'inan manana kumprung wa qad nuhiya sareng teman-teman dilarang itu ra'inan wa qad nuhiya sareng teman-teman dilarang ani tabi tina ngahitobanan nabi biha kalawan itu naon biha naon kalawan itu ra'inan wa ya naritu ra'inan kalimatun eta kalimat sabun anu nyarekan bilugotim kalawan lugotna kabeh kalawan bahasana kabeh layan tur anu ngarobah tahrifan tegasna mengkokeun bi alsinatihim kalawan letana kabeh wa ta'nan sareng nyela qadahan tegasna ngagogoreng fid dini dina agama al islami Islam walau annahum sareng lamun sanyanyana kabeh qalu ngucap kabeh sami'na wa ata'na samina ngareungeun kaula wa ata'na sareng nurut kami badalun tegasna gaganti lapad wa alsaina wa asma sareng ngadenge kaula paqatungku wanjurna sareng ningali wanjurna sareng nunggu kami ay anjuru ilaina wanjurna sareng mikir kami ay anjuru ilaina tegasna mikir kami ka anjeun badalu ra'ina tegasna badana lapad ra'ina lakana yakin aya itu lapad khairon eta leuwih alus laum ka kabeh bima kalawan perkara qalu anu ngucap Yahudi kana itu ummah wa aqwama sareng leuwih jejeg adalah tegasna leuwih adil minhu tina itu kalimat tina itu lapad walakin sarang tetapi la'ana geus ngalaknat ka kabeh Allah zaallah abada tegasna ngajauhkeun Allahum ka kabeh an rahmati tina rahmatna Allah auzubillah bikufrihim kalawan kufurna Yahudi fala yu'minuna maka teiman itu Yahudi illa qalilan angin sautik minum ti Yahudi ka Abdullah bin Salam seperti Abdullah bin Salam wa ashabihi sareng sahabatna itu Abdullah bin. Para hadirin sadayana kamari ngajelaskeun tentang masalah syariat tayamum. Tah para hadirin sadayana ti zaman baheula oge di zaman Kanjeng Rasul anu menguasai dunia ia adalah lolobana orang-orang Yahudi.
Di sebenarnya dakwahna Kanjeng Rasul teh ya beratan keneh di Madinah daripada di Mekah. Ai di Mekah mah nu dihadapi ngan saukur kafir musyrikin, penyembah berhala. Gitu lamun di urang mah Buddha Hindu. Piwarang hijrah ku Allah ka Madinah, maka nu dihadapi tilu. Hiji Yahudi, dua Nasrani, nu paling serem deui adalah munafik. Yahudi, Nasrani, munafik. Tilu. Ai keur di Mekah mah musyrikin hungkul. Ya. Itu. Tai lolobana sahabat di Madinah paladur sadayana ngaharap-harap hayang geura dongkap Kanjeng Rasul. Nu ariman mah kitu hayang geura dongkap Kanjeng Rasul. Gitu. Tapi aya Yahudi mah pas didatangan anu tadina jarang jina arek iman boro-boro, arek percaya boro-boro, kalakat teu iman. Gitu. Maka ieu macana berbagai macam hadis Rasul hayang selalu berbeda jeung Yahudi Nasrani. Bahkan ulama-ulama baheula mah paladur sadayana gitu dina baju ge embung sarua. Ulama-ulama baheula mah model beureum. Nah, arbungan ulama baheula mah make baju beureum. Kade make baju beureum. Ya. Baju koneng ulama. Paladur sadayana. Hadina keur teu make baju beureum ieu mah. Gitu. Jadi hayang selalu berbeda. Sampai Kanjeng Rasul tadi tamacana bulugul muram paladur sadayana esok puasa Sabtu jeung poe Minggu ya. Kanjeng Rasul ditanya ku sahabat, "Ya Rasul, kunaon sok puasa poe Sabtu jeung poe Minggu?" Ai Sabtu lebaran Nasrani, ai Minggu ada Sabtu lebaran Yahudi, ai Minggu lebaran Nasrani. Maka kami yang beda aja. Yang beda we. Gitu. Tah ieu asup kana istifham takriri. Lain Kanjeng Rasul teterangeun ya. Keur menetapkeun gitu bahwa sifat-sifat Yahudi teh geus kitu. Cara urang mah Muhammad nyaho teu gitu bahasana. Gitu. Seperti kok nyarios ge Oman nyaho teu di Lebak teh loba juri. Eta lain berarti Mang Oman nyebutkeun belum tentu ngomong gitu teh Mang Oman teh nyaho. Ya. Sarua jeung kitu takriri mah paladur sayana. Tacek Allah Subhanahu wa taala Muhammad alam taro ilal ladzina utu nasiban. Muhammad nyaho anjeun ka jelema-jelema anu dibere babagian. Ya anu dipasian babagian. Minal kitabi dibere kitab. Kitab naon ya? Kitab Taurat. Tegasna orang-orang Yahudi, wahum al Yahudu. Jadi orang Yahudi ya paladur sadayana boga kitab, ngaranna kitab Taurat. Kitab Taurat ya paladur sadayana asal mulana diturunkeun ka Nabi Musa alaihis salam. Ya, jadi pedoman. Jumlah ayatna dina eta kitab Taurat teh paladur sadayana aya 10 ayat. Karena lamun di orang-orang Yahudi disebutnya Ten Commandment. Gitu 10 pondasi. Kekeh didinya Ki Abbas, hiji ulah musyrik ka Allah. Dua ulah mengabunuh. Eta teh paratana kitu. Bisi teh percaya tangan Taurat na kumaha. Jadi nya kos kitu tah.
Bahkan dibabarkeun deui di dinya tentang bakal aya nabi akhir zaman. Dijelaskeun teh. Paladur sadayana. Tah manehanana kitu ku sebab dina Taurat dijelaskeun lamun aya nabi akhir zaman dikudukeun dina kitab Taurat kudu iman. Kumaha kajadianan atuh henteu. Datang Kanjeng Rasul ngarasa tersaingi boro-boro iman. Apa yang terjadi? Yashtaruna dolalata ai mana asa yashtaru mah paladur sadayana adalah jual beli nya. Kitu ngajual. Ai ngajual teh nukeurkeun ban nukeurkeun duit kana hui. Gitu nukeurkeun duit kana singkong nukeurkeun. Makana teu kunaon ayeuna lapat yashtaruna di manaan nukeurkeun gitu. Yashtaruna nukeurkeun maranehanana kana kasasaran bil huda gitu kalawan hidayah. Jadi hidayah ditukeurkeun kana dolalah. Da ieu paladur saya hidayah ditukeurkeun kana dolalah. Loba teh ya gitu. Jadi beneran kahadean ditukeurkeun kana kagona gorengan. Loba aya geus dicampur aduk. Gitu. Kahadean ditukar-tuker jeung kagorengan. Allahu Akbar. Terjadi pagawean Yahudi. Ya. Terus wa yuriduna an tadillu sabil. Kumaha eta orang-orang Yahudi paladur sadayana manehanana ngarepkeun hayang maraneh teh supaya sasar. Gitu sesat jalan. Ya. Litakunu paladur sadayana tahtau tariqul haq mane marokeun kana jalana supaya naon konsep Yahudi mah urang sarua jeung manehanana. Jadi intina Islam ieu ku orang-orang Yahudi teh hayang seperti manehanana. Hayang supaya sarua jeung manehanana. Terjadi teh Pak ayeuna. Yang geus loba umat Islam nurut-nurut nyarupaan kaya Yahudi. Ya Allah, paladur sadayana. Keun aya Nasrani. Aya Nasrani mah dakwahna paladur sadayana lemah lembut. Tapi nyekek. Lemah lembut osok mere mie sadus ewang bahkan mere duit Nasrani itu. Sehingga Kristen ge banget. Ngomongna Kristen ge bager geus mulai nyebut bager. Nyadaikeun mere sabager-bagirna ge maung. Itu kade ulah naon ngaranna aya mau ngajakan seuri lain berarti bager eta mau arek ngahakan ka sia. Ya tah kamari aya ngaranna Mang Jajang di dieu paladur sadayana laporan gitu orang Cianjur di salaman daerah Ciranjang perbatasan antara Sukabumi jeung naon ngaranna Cianjur paladur sadayana ya. Ngobrol ya di dinya aya hiji pabrik paladur sadayana. Eta pabrik teh oman lamun memeluk agama Islam wae gajina ngan 2,5 juta. Tapi lamun ayeuna daek asup Kristen jadi naik gajina jadi 5 juta per bulan. Loba nu kapincut. Daekeun.
asup keris sehingga eta hampir 50-50 Pak antara nu Kristen jeung nu Islam. Perbatasan Sukabumi jeung naon? Jeung Cianjur. Atuh loba nu kapincut. Pohara ye. Jadi ieu Kristen teh dawana ya lemah lembut lah. Santai bener. Tapi Yahudi mah brutal man. Yahudi mah tingali Irak rejet paladur nepi ka na ye Irak. Terbukti kan senjata kimia. Saddam Hussein dipayahan. Paladur sadayana pan terbukti kan? Aya teh senjata biologi, senjata kimia nepi ka wikiwari. Eueuh kan? Bener teh Mang Nur? Eueuh. Rejet. Ayeuna pemerintahan dikuasai ku manehanana. Orang-orang Yahudi. Bener teh? Allahu Akbar. Ya, nyaritakeun Yahudi heula saeutik abeh nyaho bahwa lah. Jahatna Yahudi. Ya, hiji tah. Lumpat deui ka Libya. Paladur saya Muammar Gaddafi yo anu Islamna kuat. Tapi anakna ayeuna dipolitisir paladur saya. Sehingga aya nu sakola 100 orang ke Amerika. Jadi gembongna Yahudi teh Amerika paladur sadaya. Sakola ngagubrakeun naon ngaranna ka pemerintahan anu aya di Libya. Rejet Libya. Syria rejet aya diacak-acak diadu domba. Mesir taruhan. Yaman rejet. Bener teh? Arab mah karuan Pak ayeuna. Ulah salah. Alhamdulillah kene Arab mah aya naon aya Mekah Madinah. Ngan jejeroanan mah paladur saya moda Jeddah, terus ibu kota Riyadh paladur saya. Itu geus aya bioskop, bahkan aya download segala. Mesti mah asli mereka download ke Arab hopae. Jadi geus bahkan can lila paladur sadayana eta paladur sayana anakna Raja Salman nyieun disko terbesar seluruh dunia. Dugem terbesar seluruh dunia. Allahu Akbar. Ya. Teu pohara paladur sadayana pengaruh Yahudi. Bahkan isu corona kamari sebenarnya. Isu corona eta tanggurak Yahudi eta. Geus eseneangan hakaneun deui eta Yahudi. Bahkan ayeuna obat-obatan segala diisukeun tek-tek beungeun ka urang. Abe urang berobat beneran abe ka dokter bae sugah. Duka kumaha eta aya politik segala macam. Ieu mengandung ieu teh nyaho bener teh nama. Ditarikan beratus macam obat tah. Ulah nginum bodrek, ulah nginum ieu. Geus emang nginum badotan we. Lepat enak orang kadang-kadang akhirnya dari triasa teh karak minum bodrek lah. Orang syariatna cager mun da syariat ieu. Kudu ka rumah sakit mah kudu 50.000 wae mah man. Ya duka eta, duka rek kumaha lalaguanana eta. Paladur sadayana, Allahu Akbar. Ta eta paladur sadayana. Ya, makana di dia dijelaskeun. Yastaruna dolalah. Manehanana nukar-nuker kana kahadean naon kahadean dituker jeung dolalah kasasaran. Jadi kabeh ayeuna praktek Yahudi kabeh ge sasar. Hayo. Nah, nu bener. Ngomongna dina surat Al-Baqarah mah kami mah rek nyieun kedamaian segala dah yang tai bejat. Eueuh deui anu nyieun agama anu damai, anu bener, anu naon? Anu ngaluruskeun adalah eueuh deui agama Islam. Islam mah bener. Nah, anu tumpang tindih paladur saya. Sampai maafnya standar pendidikan paladur sadayana anu aya dimulai SD sampai SMP sampai kuliahan itu diambilnya dari orang-orang Amerika nu ngatur standar pendidikan bahwa pelajaran SD kudu kieu, pelajaran SMP kudu kieu, pelajaran ayeuna naon ngaranna SMA kudu kieu, itu adalah dari orang-orang Yahudi. Kedokteran ayeuna nu menguasai orang-orang Yahudi.
Jadi pohara Yahudi. Maka nu disebutkan baca ku bapak-bapak di Al-Baqarah aya nang ngajelaskeun Yahudi, Ali Imran karuhan. Lumpat deui ka An-Nisa tentang Yahudi keneh wae ya. Ya surat An-Nisa aya keneh bae ngajelaskeun Yahudi. Aya naon ieu Yahudi? Paladur sadaya. Gitu. Tayastaruna dolalata wa yuriduna antadilu sabil. Eta orang-orang Yahudi paladur sadayana ngarepkeun maneh teh salasar seperti maranehanana ngararaco. Tah maka dibejaan Kanjeng Rasul, wallahu a'lamu bi ahdaikum. Allah anu langkung uninga kalawan musuh maraneh kabeh. Kitu ajurang kudu kumaha? Wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasiro. Pikeun urang mah tong sieun paladur saya enggeus istiqomah nyekal dalag kana ajaran agama. Hah Maman? Enggeus ngaji we pokona. Ngaji pake gitu. Paladur sadaya. Tabakan di dieu minal ladzina hadu yuharrifuna al-kalima. Tina sebagian orang-orang Yahudi teh aya nu wanieun paladur sadayana ngarobah-robah kana kalimat-kalimat anu aya dina kitab Taurat tina tempatna dirobah-robah seperti tah. Ya, di dia nyebutkeun tina sifat-sifat sifat Kanjeng Rasul teh dina kitab Taurat dijelaskeun. Hiji abyadun musyarraban bihumratin. Jadi Kanjeng Rasul teh bodas bari kemerah-merahan kulitna. Hiji. Nomor kadua paladur sadayana laisa bitawil wala bil qasir. Jangkung teuing henteu, pendek teuing henteu, sedang Kanjeng Rasul. Hajubukna galing teuing henteu paladur sadayana nya kitu rintik teuing henteu dirobah ngarobahna kumaha qalu aswadullah. Hiji Kanjeng Rasul teh cek manehanana nabi akhir zaman teh hideung bodas jadi hideung kos Mang Aslim kosna. Wah Mang Aslim Nabi ya. Bodas jadi ide. Paladur sadaya. Wadi ya dah. Allahu Akbar. Dirobah. Tuluy paladur sadayana. Tah eta tina bodas jadi ide. Nomor kadua paladur sadayana tawilun. Jangkung. Jadi nabi akhir zaman cek manehanana jangkung. Dihapus dirobah deui jadi tawilu. Tuluy paladur sadayana naon? Eta Kanjeng Rasul teh hirson ala riyasah, resep manehanana kana kapangkatan. Ya, gitu sehingga nyokotan hak-hak di jelema-jelema anu rendah. Pokoknya loba lah di antarana ayat rajam. Ayat rajam teh dirobah kumanehna jadi dieuwekeun. Dieuwekeun tak orang-orang Yahudi. Nah ieu gambarannya. Jadi aya di Indonesia ge golongan anu hayang ngarobah-robah kana ayat teh Pak. Terjadi teu kamari. Ya, 300 ayat di dalam Al-Quran cek saya Saifuddin teh itu harus dirobah. 300 ayat Al-Quran harus dirobah. Pegawaian hadena ieu Al-Quran mah paladur sadaya loba anu katalar barajuta sadunia anu katalar Al-Quran mau bisa dirobah. Lamun eueun pelajari, lamun eueun nalar Quran, yakin cek ieu mah geus dirarobah ieu. Sakieu hebatna ge ke orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani hayang ngarobah-robah kana eusi Quran.
Quran. Kamana tah saya Pudin naon sih ibu saya Pudin Ibrahim paladur saya hayang ngarobah eta. Ya, sebab di dinya ayat cenah teu sesuai dengan ham. Jadi tinggian ham jeung Al-Qur'an. Allahu Akbar. Sehingga didukung ayeuna. Paladur saya Megawati dan didarukung eta si eta disumputkeun di penjara teh disumputkeun. Nah aja nyin-nyin kitu paladur saya. Gitu. Yuharrifuna kalimat. Ngaroba-roba kana kalimat anu geus nurunkeun insyaallah dina kitab Taurat tina sifat-sifat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dina tempatna eta kitab Taurat ya. Hiji pagawean Yahudi resep ngarobah-robah kitabna di antarana. Hiji deui itu tadi. Jadi ieu kaduanya, hiji berarti Yahudi ieu resep nyasar-nyasarkeun ka urang. Lobateun nu salah sarayeun. Gara-gara pagawean si geblek. Bener teu? Ya Allah, makana ka bapak-bapak punten ieu mah. Lamun anak ulangan saukur disakolahkeun hungkul nitip we urang Cijeraya mah. Ya aiman santren teh sakola we hungkul. Eta teh sarua jeung arek ngayahudikeun. Ai pelajaran umum, pelajaran anu teu berkaitan jeung agama kacita dipentingkeunana, ai pelajaran berkaitan jeung agama ditinggalkeun kiwari. Mangga ayeuna nyaon ngaranna masantren dibarengan ku sakola mangga. Ngan nitip we ulah sakola hungkul. Ya, geus da geus loba lamun teu belah ditu mah. Tu abru-abruan ngejar sakola hungkul. Lain hayang supaya masantren ka dieu lain. Nyaek masantren mah los bae ka mana ge bebas sok wae. Ngan nitip we ulangan saukur milih sakola hungkul eta sarua jeung arek ngayahudikeun. Loba ayeuna jelema. Nya. Tah, cek ieu ge tadi ka ibu-ibu ngaji. Aya geus kelasan SMP kelas 3 datang ka dieu masantren karak Iqra 5. Iqra 4. Teu becus maca Quran acan dites ku ieu tasahud teu becus. Masya Allah, horeng lulusan SMP.